Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ayeuna urang ngaos kana kitab Fathul Qorib. Halaman pertama nyaeta tengahna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadauh Syekhul Imam Al-Alim Al-Alamah. Al-Syekh Al-Imam anu sah di anutan, Al-Alim anu seueur elmuna, Al-Alamah tur Al-Alim anu ngagaduhan ilmu, Al-Alamah tur anu seueur elmuna. Samsuddin nyatana anu jadi panon poena agama, Abu Abdillah bin Muhammad bin Qasim nyata Abu Abdullah Muhammad bin Qasim. Asy-Syafi'i anu bangsa Imam Syafi'i, tagommada muga-muga ngaberkahan atau muga-muga nganyurambahan hukaya Abi Abdullah bin Qasim saha Allah Gusti Allah birahmatihi kalawan rahmatna Allah waridwanihi sareng karidwanana Gusti Allah. Amin. Muga Allah nyubadanan, muga Gusti nyubadanan. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah tabarokan bari ngalap kaberkahan bipatihatil kitabi kalawan ngamimitianana ieu kitab. Li annaha karena sanyanya na ieu patihatul kitab teh ieu tidak ukuli amrin eta ngamimitianana saban-saban perkara dzibalin anu ngabogaan kahadean wa khotimatu kulli duain jeung akhirna saban-saban doa mujabin anu diijabah ieu doa wa akhiru da'wal mu'minina jeung akhirna doana pirang-pirang jalma anu mukmin fil jannati di surga. Daros sawabi tegesna desa ganjaran nyata ganjaran anu langgeng. Ahmadu muji kaulahu ka Gusti Allah awwafaqo kana yen muga ngamuapakatan Gusti Allah man ka jalma aroda anu ngersakeun Gusti Allah ka ieu jalma min ibadihi bari tetep tina pirang-pirang hambana Allah litapakuhi kana supaya ngarti si jalma pidini dina masalah agama ala waqfin netepan kana ngamuapakotan muradihi anu ngersakeun Gusti Allah ka ieu si jalma wa usolli sareng nyuhunkeun rahmat wa usolli sareng muga maparinan rahmat sareng nyuhunkeun rahmat kaula wa usallimu sareng nyuhunkeun kasalametan kaula ala abdoli khalqihi kapang utama-utamana makhlukna Allah Muhammadin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalina anu jadi dununganana pirang-pirang utusan alqaili anu ngadawuh atawa alqaili anu ngucap sahaman jalma yuridi anu ngersakeun saha Allahu Gusti Allah bihi ka si jalma khairon kana kaalusan yufaqih maka tangtu ngartikeun Allah hu ka eta si jalma pidini dina masalah agama wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wasobi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi mudata zikri zakirina dina waktu elingna jalma-jalma anu areling wasah wilgopilina sareng dina waktu pohona pirang-pirang jalma anu poho gitu. Wa ba'du jeung dina saparantosna ieu anu kabeh haza ari ieu kitabun eta kitab fi ghayatil ikhtisari dina nangtukeun atawa dina panungtungan ringkesan wa tahzibi sareng ngabersihkeun wa ta'wadatuhu sareng ngangkit kaulahu kana ieu kitab ala kitabi numpangan kana kitab musamma anu diaranan ieu kitab bitakribi ku ngaran kitab takrib liang tapa'a kana supaya ngalap mangpaat bihi ku ieu kitab saha al muhtaju jalma anu butuh minal mubtadiina ti pirang-pirang jalma anu ngamimitian ngaji lipuru isyariati kana pirang-pirang cabangna syariat wadini sareng agama waliyakuna jeung kana supaya bukti ieu kitab wasilatan eta jadi cukang lantaran lina jati pikeun salametna kaula
cek musonib yaumaddini dina poe kiamah. Wa naf'an sareng muga mangpaat ieu kitab li ibadihil muslimina pikeun pirang-pirang hambana Allah anu ari Islam kabeh. Annahu eta sanyanyana Gusti Allah samiun eta anu nguping doa ibadihi ka pirang-pirang doana pirang-pirang hamba wa qaribun jeung anu deukeut mujibun tur anu nyubadanan waman jeung ari saning jalmana qasoda anu ngamaksud ieu si jalma hu ka Gusti Allah la yakhibi mangka moal rugi ieu si jalma. Wa idza sa'alaka jeung dina mangsaning nanyakeun ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha ibadi pirang-pirang hamba kaula ani kana hakikatna kaula. Pa ini mangka sanyanyana kaula qaribun eta zat anu deukeut. Wa'lam jeung kudu nyaho anjeun annahu kana sanyanya tingkah jeung kalakuan. Yujadu eta kadang dipanggihan piba dina sil hadal kitabi dina sawarehna nasna ieu kitab fi ghairi khutbatihi dina lian khutbahna ieu kitab naon tasmiyatuhu ngaranna ieu kitab tarotan dina sakapeung bitakribi ku ngaran takrib wa tarotan jeung dina sakapeung bi ghayatil ikhtisori kalawan ngaran kitab ghayatil ikhtisor. Palidzalika mangka kusabab itu kalakuan teh samaetu maka ngangaranan kaulahu kana ieu kitab bismaini kalawan dua ngaran. Ahaduhuma risalah sahijina ieu dua ngaran teh Fathul Qoribi Mujibi eta ngaran Fathul Qorib Mujib. Fisyar hil alfadi takribi dina nyarahanana pirang-pirang lapad takrib. Wasani jeung ari aran anu kaduana alqaulu eta diucapkeun non al mukhtaru Mukhtar gitu ngaran kitab nu kadua teh fi syarhi ghayatil ikhtisori dina nyarahanana kitab ghayatul ikhtisor. Qala parantos ngadawuh saha Syekhul Imam Abu Thayyib Syekh Imam Abu Thayyib wa yastahiru sareng kamashhur ye Syekh Imam Abu Thayyib aidon kalawan kitu deui bi Abi Sujain kalawan ngaran atawa kalawan jenengan Abu Suja Syihabul millati anu jadi bentangna malam wadini sareng agama. Wadini tegesna agama gitu. Ahmad bin Husain bin Ahmad nyatana Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Aspahani anu bangsa negara Aspahan. Sako muga-muga nyiram saha Allah Gusti Allah sarrohu kana kuburanana ieu Syekh sobibu rahmati kalawan rahmat waridwani sareng karidoan waskana sareng muga nempatkeun Gusti Allahu ka ieu Syekh a'la farodisil jinani kana pangluhur-luhurna darajatna pirang-pirang surga. Bismillahirrahmanirrahim wallahu a'lam bissawab.